Dina zaman kapungkur aya karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wicaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngagaduhan dua anak awewe, namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina akhir hayatna, Raja Prabu nunjuk putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana mingpin karajaan. Ngan kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Kusabab eta manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakeun adina. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaayaan total hideng jeung anjeunna diusir ti karajaan. Purbasari diasingkan ka leuweung di mana anjeunna engke patepeung jeung lutung kasarung. Lutung kasarung ieu lutung kasarung ieu nu akhirna micen kutukan Purbasari ti nini sihir. Purbararang nu ngadangu adina tos geulis deui masihan tangtangan paganteng-ganteng tunangan. Dina wanci eta oge lutung kasarung barobah jadi lalaki anu ganteng leuwih-leuwih ganteng ti tunangan Purbararang Indrajaya. Akhirna Purbararang ngaku eleh sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari.